karena asal kudu ka mana ye nya. Kucing euy, kucing balap. Naon ieu euy. Sayembara RT baru. RT disayembarakeun teh. Ih, aya persyaratan sagala rupa ieu mah. Persyaratan ganteng. Anjir, aing ganteng. Tinggi badan 2,5 meter. Wah, ieu mah teu aing mah kasaratan. Aing mah ukur 160 cm. Sameter 60 gitu, lain 60 cm. Rambut gondrong meunang aing rambut mah gondrong aing dibeungkeut tah. Buk manya tidak nyandung hanteu. Kaki tidak hurik. Hurik hanteu kan aing singkang itu ada setruk euy. Syaratna ieu mah lokasi cari saja sendiri. Kumaha ieu teh? Oh, kari ka RT lama lokasi mah ieu 2,5 meter kudu kumaha nya? Cing nyawa ka 10 liter kitu. Cipung wae anjing 10 liter mah cia jangkung. Liter. Ya, aing menang ieu kertas sayembara. Sayembara naon kaki? Sayembara RT baru cenah persyaratan aing aya di aing KBG. Heeh. Ngan aya anu hiji nu eueuhna euy. 2,5 meter cenah. Aing jadi lurah we lah, jadi RT bari jeung lain lurah. Ku eta. Heeh. Dulu ganteng, aing pan aki-aki ganteng sia mah. Heeh. Nah aing kudu ngajawab naon atuh kaki? Iya kendala aing tinggi badan 2,5 Atuh make eta bae. Oh, make naon jajangkungan gitu. Make jajangkungan. Oh, make jajangkungan nya. Calana panjangkeun kaki. Pak, deh, mohon sok mangga Pak. Mangga on. Tuh, rambut gondrong, aing gondrong rambut mah. Heeh. Jadi geus asup katariana mata. Asup, ngandung henteu aing mah. Heeh. Acan. Gina erek. Hah? Erek. Cih, kuang teuing eta. Aing pan aing mah can aya milik kan. Teteh omongan teh doa. Can aya milik sama. Ke bising boga milik gede rek kumaha. Kumaha eta mah geus kitu. Kaki tidak hurik tuh deuleun. Aing mulusnya kaki mah. Kan sanajan eueuh buluan ge euy. Heeh. Lokasi malah gampang dengan RT ngan aing tah eta tah. 2,5 meter aing kumaha nya? Tadi geus asup area sorangan kaki. Siati di calon RT mah. Pan eta anu 2,5 meter na kumaha? Asa aing. Penting ca apal nu aya milik sorangan. Aing make jangkungan kumaha make sapatuna? Sepatu mah dihadap angger. Celana panjang ieu. Bisa. Aya tariana mah di sorangan. Amun aya ek giuk tah atau ek nagog parah. Moal paling tuur kaluhur kieu. Geus kumaha tah cek sorangan kumaha? Geus aing dukung sorangan lah. Dukung. Heuh. Yap. Sia mah dukung teh kudu boga duit ek pencalonan mah. Itu gampang masalah duit dia. Bata boloto sia mah. Calon RT kikianan ganti bajuna ganti baju. Anu penting mah bisa memimpin sia mah. Boga baju. Area sorangan geus asup ka dieu. Sok buat. Bisa aya baju. Hah? Bisa meureun. Gampang baju mah. Buat. Guat naon teu pararugung wae teh. Ngadukung sia jadi RT. Cih nah kitu. Kapan kudu loba anu ngadukung lagi lain ku saurang sia. Neangan deui. Si atuh gawe di aing. Pangneangankeun. Nya gampang. Heeh. Gampang. Ka mana aing? Ka mana ieu? Ganti baju sia mun calon RT kikianan baju. Cih. Ya buat. Duit aing mah ayeuna. Jir. Badutna euy. Heueuh atuh. Kang Maok di mana? Cih gagabah maneh sih. Maok segala. Aing mah teh baheula ge loba duit maneh teh. Jangan juga gitu loba duit teu percaya aing. Ari ieu buktina. Palsu eta mah wadul. Campak ku maneh. Enggak. Asli. Heeh. Mana si nempok?
Nah hiji deui. Asli. Teh. Palsu geura. Ih, mana teu percaya. Asli. Ih, palsu. Iya teh tingali. Rupiah Mana? tah, 100.000 rupiah. Tingali. Oh, Saya gitu? teu percaya keneh. Lah, Sidik-sidik gitu tah. ngarti teu kaciri mah geura. Ih, anjir. Saya teu percaya. Henteu. Tah, kacamata lain. Atau kacamata. tingali kacamata. Mun asli mah dikira tah kacamatana murah. Tuh, apa nih mah teu murah. Tuh. Tingali ieu teh bolong kacamatana teh asli ieu teh. Yo, lamun di kieu murah, pan palsu. Kopiahna gedeng dek. Mana? Itu tuh. Henteu. Heueuh, asli. Asli di mana lah? Duit palsu gitu. Asli ieu teh Sep, asli saya teu percayaan ka uing. Teu lah. Anjir gagabah maneh. Nah, bari nage ti mana bawa? Ih, boga atuh uing mah. Mana? Usaha atuh. Usaha naon? Yang maneh? Tara usaha, ceda oge pagawean teh. Usaha ge aya lupa duit ya. Kocep. Eta nu urang duit, kocep maneh. Aduh, Piap. Iya, Di jero sama disalin mah. Piap. Sia nya. Disalin. Kayak ieu teh naon heula. Ujug-ujug nyalon we daftar heula tuh. Tah, pan geus daftarkeun ieu sorangan katerianan geus asup ieu. Keteriak kumaha sama jangkung ge kurang. Bau itu baju teh mah. Ah, sia mah lobasan alasan sok pake kehead. Dibawa ni kusut. Kusut menang istri Aing sok mah geuat apa aing. sih mah? Sok geuat. Pan Bisa sia aku aing ge bisa. Sok geuat sok. Sih mah. Ya kacamata kan tidak, kacamata aing ya. Moal kacamata mahal mah aing mah. Mah cocok. Pan aing pendukung Sama sia. kieu aing baju nage rabing. Aing Banyak calon iya RT sih, mah mah. kudu make baju bodas aki-aki. Sama calon RT mah teu kudu make kieu. Siapa ngelawan baik wae nu patahan teh. Lihat ngelawan presiden sama bodas atuh. Apaan heueuh? RT ieu mah. Ngelawan RT mah kudu make baju ge bodas aki-aki. Nah. Ya. Sing bener kok ya. Semengket tuh heula sama. Aing ka mana heula ayeuna? Hah? Ka mana heula ieu? Cang daftar, cang netrek. Cang daftar sok pasang lah. Sok sing bener sing rapi. Aduh. Aduh, si cing heula sama. Kudu aya duitan sama. Gampang teuing. Ih, lain kitu bekal Aya heula ge aing duit duitna. Siam bekal heula aing duitna. Sia mangke atuh duit mah. Sia mah kana duit teh jok pisan. Ieu meni kieu gombrang sia mah. Geus kieukeun kasep. Aing. Gaya. Saya tanggung jawab neangan pemina sia mah. Gaya sia. Hah? Gaya sia. Cing aing mah ganteng atuh. Ya Itu bajuna kieu karinya kieu. Mangke atuh sia macan anggeus duh. 6. Ah. Ya. Lain aing kira-kira menang moal ieu teh. Hah? Menang si dukung. Wah, sia mah ngadukung ngajugulkeun. Ya. Mana? Ek daftar aing mah. Ternaon Haji? Hah? Haji. Aing ek calon RT aing teh aya sayembara. Tapi aing asup di dinya persyaratanna teh. Embara RT baru. Tah. Ganteng. Ganteng pun aing aki ganteng aing mah. Tinggi badan 2,5 meter. Oh, Muka make eta gaya langkung. aing make jajangkungan bae lah. Jangkungan. Rambut gondrong. Rambut Oh. Tah, deuleu ieu. Uuk ieu. tidak nyandung. Ante, encan. Encan. Bener. Kaki tidak urik. Tah, aing kaki mah aing teh hurik mah hanteu tuh mulus aing teh ngan rada singkang aing sesetruk pan. Tapi kajen lah. Lokasi cari saja sendiri. Pangnarengankeun lokasi eta mah. Ya jadi tim aing kajeng si ieu ye. Masalah eta mah gampang. Tenang. Kan segala rupa ge kan kudu aya bensinna nya. Bensinna. Ya urusan bensin mah tak kasih ieu aing geus pokona mah segala rupana nya. Ka dieu we lah butuhna naon mah. Kan agar kudu aya meureun asep teh neangan pendukung. Pan aing mah calon fokus aing semua mikiran nu kelar itu. Kan penumpang mikirakeun ku asep. Siapa mau nambahan? Heh? Mau nambahan? Geus teu kudu nambahan pan geus ditanggung jawab ku sorangan. Heh?
ngomong wae. Siap, udah anggar wae kan. Sirup aneh kaki. Hah? Naik. Apa kok nama tanggung jawab mana we? Enggak masalah itu mah. Aing tanggung jawab. Da aing bisa teu didukung. Pasrahkeun ka aing. Bisa teu didukung ku sorangan ge aing mah erek. Yap. Oh, jangan lempang nak. Gampang, Gampang yo. yo. Nah. Nah, nya 500. Nah, 500. Kan meureun Osep teh kudu nengan pendukung sejen. Gampang masalah itu mungkin yang ada. Ya. Tapi heueuh nya. Naon? Aing can jadi ge geus bisa mararentah mararane. Da aing tuh gak duit. Pan aing nu jalanna, sia mah ngajedog we pokoknya jadi RT sia tah. Sia kudu eta balik-balikna ka aing gitu. Tinggal balik. Heula. Eta calon wae lah cenah teu heula anjing. Kurang ngedek neangan Apa ieu. kurang ekneangan lokasi. Oh gitu. Aing lempang kumaha daftar sorangan aing. Kapan ekneangan beri ekneangan lokasi Osep teh. Sia butuh duit ayeuna. Oh, heuh atuh. Dia tempo aing lempang geus gagah heuh aing. Kan juga nu kapopayan. Singkang head. Maaf atuh. Ayo kumaha aing nyalon kenana nya. Iya, geus kudu ke lah. Osep dulu. Untuk bau. Aing kudu Hidup aki-aki. aing kudu bisa pidato. Hidup aki-aki. Ya. Hidup. Jadi teruntuk masyarakatku Hidup aki-aki. yang saya cintai. Hidup. Jadi tong hidup saya teh kudu nurut ka aing gitu. Aduh. Nah, kamarana pendukung aing atuh. Aduh, encan-encan deui geus kumaha ieu teh. Waduk gitu baju teh. Ah, subuli tenak kumaha nya ngadangdanan teh. Waras pisan euy. Aing asal teu percaya ngadukung aing. Waduh, men. Waduk bajuna ge.